Tolak hiji, tolak raj'iyah bisa dirujuk deui memeh idah. Tolak dua, raj'iyah bisa dirujuk deui tanpa nikah deui sanajan embung da jadi bae. Lamun geus tolak tilu, bain bok ngaranna. Nah eta teu bisa dirujuk sama geus lepas idah. Bisa dikawin gege sabada muhalil teh. Bisa lamun teu make muhalil. Jadi tetep tolak teh aya tolak hiji, tolak dua, tolak tilu. Ngucapkeun hiji, ngucapkeun dua, ngucapkeun tilu statusna. Ulah ngucapkeun tilu jadi hiji. Heran aing mah, pancen sakola. Tilu jadi hiji, beres teh nu ngahukuman kos kitu tah. Sing ade beusaya di lembur, nu ngahukuman tolak tilu jadi hiji, salah total. Salah begitu kos kitu, ulah dipercaya. Tetep hiji, raj'iyah, dua, raj'iyah, tilu, bain. Jadi di akhir zaman kieu kuari magnus macam-macam hukum hajab dulu nak sorangan bae. Penuturkeun aturan Al-Qur'an wal ulah urang